Ya berarti kasadayana ulah poho eta susut tikotok isuk-isuknya. Soalnya geus kejadian ya ayeuna teh sarela gara-gara tikotok. Ayeuna keur dioperasi di Jahitan. Kade aing mah nya nitip ka sadaya. Wayahna unggal isuk kudu dilap tikotok heuh. Awas ya. Pak Haji, is the best lah pokoknya mah. Mantap. Rawas euy. Heh jangan gawe dewek yang molor heula sakedeung. Oh, teh kejelma burung. Tiba heula we ngabahas tentang tikotok. Jadi dia mah dirocai mulai hayam masih teh. Jadi lamun manehna ngacaprak, antep we kali lieur ngabahasna ge. Mending keneh aya nama urang rejeng terus leket ku sararea. Naon? Kalam ieu balik ngomongkeun tentang maneh ibarat ngomongkeun ngaleket ku udeng, nek dileket ku CRT. Oh jadi gitunya. Urang ngilu heuh. Ulah poho ajakan urang. Urang daftar lah. Meni, hoream. Kiraha cenah eta rencanana rek leket ku odeng teh. Ini sia we leket. I. Eta, moga cika monyet kitu geuleuh aing mah. I. Jig, aing karek apal eta beukeut deuk cika monyet. Woi, sabor WC bau. Oke siapa tre? Dewek modal tadi banyur. Haha. Oh, Ilin. Lin. Hah? Oh, mana geuning materi urang di karawas kieu. Wah, mana leket ku RT. Jadi gitunya. Kan bae nu penting urang ngaleketekna pangkuatna, panglilana. Biar bukan dewek kotek itu. Aing era. Dadah. Cadar maneh. Naon maneh pepelotot teh disubling? Hahaha. Beamokeun budak teh, keun ku dewek disubling di jalanan lah. Karunya watere eta kunaonnya budak teh bikin parah kitunya. Ada yang nyobaan disubling ku urang. Cika monyet. Tulungan mak. Ya budak kesila lila kieu mah bikin balaga kira-kira dikumakeun Kalian terus subling ku RT. Ye. Bang nama teh budak buka hutang ka urang lamun kilo mah mau dibayar meureun. Kumaha atuh? Udah sampai gitu. Sekarang mah udang namo ya, siap orang subling lah. Oh, cona nih kan. Cuman tere ku odeng aing mah.